damang hidup di bumi. Mudah-mudahan hidup anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencangan urang dinten ayeuna aya anu nuju teu damang, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sate acan dikawitan kanggo diajar bahasa Sunda, hayu urang biasakeun maca doa basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng Bu Entin dina pangajaran bahasa Sunda. Kanggo minggon kamari hideuk parantos diajar perkawis huruf vokal anu aya dina bahasa Sunda sareng ngaregepkeun pupuh pucung. Kanggo dinten ayeuna oge masih perkawis pupuh pucung mung dipiwarang maca pupuh pucung supados memahami kana isi pupuh pucung. Tujuan pembelajaran yang akan disampaikan hari ini adalah siswa mampu memahami isi pupuh pucung dengan melengkapi kalimat. Sebelum melanjutkan ke materi, Buntin akan mengingatkan dulu apa yang disebut dengan pupuh. Pupuh adalah bentuk puisi tradisional Sunda dan Jawa yang memiliki jumlah suku kata rima tertentu di setiap barisnya. Maksudnya, pupuh itu adalah puisi tradisional yang diatur oleh guru lagu dan guru wilangan. Kalau guru lagu itu adalah suara vokal terakhir atau panungtung. Kalau guru wilangan itu banyaknya suku kata atau engang dalam setiap barisnya. Pupuh itu semuanya jumlahnya ada 17. Setiap pupuh memiliki karakter atau watak atau ciri. Nah, kalau misalnya ciri atau karakter pupuh pucung adalah ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan atawa kakeheul kulantaran teu panuju jeung hate. Jadi karakter atau ciri pupuh pucung itu menggambarkan rasa marah pada diri sendiri atau kekecewaan pada diri sendiri karena tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Itu karakter dari pupuh pucung. Sate acan dilajengkeun kana materi. Ayeuna Aa sareng Teteh urang dangukeun heula lagu pupuh pucung. Hayu batur urang diajar sing suhud, ulah lalawora bisi engke henteu naik. Batur seri urang sumegrukna langsa. Anu salajengna Bu Entin bade maca pupuh anu judulna Apotek Hirup. Ku Bu Entin bade dibaca teras diterjemahkeun supados hideuk engke tiasa ngerjakeun tugasna. Judulna Apotek Hirup. Di buruan nu jadi apotek hirup. Ngahaja miara pepelakan nu kapake keur ngariksa tur ngarawat kasehatan. Artinya judulnya itu apotek hirup atau apotek hidup. Di halaman yang menjadi tempat
apotek hidup. Sengaja dipelihara. Tatangkalan atau tanaman yang terpakai untuk menjaga dan merawat kesehatan. Itu bait ke-1 atau pada ke-1. Urang lajengkeun kana bait ka-2 atanapi pada ka-2. Prak pelakeun binahong reujeng cangkudu. Seureuh nu ngarambat. Laja, koneng, cikur, jahe. Sangkan gampang lamun butuh pikeun ubar. Artinya, silahkan tanami atau tanam binahong dan cangkudu. Sirih yang merambat, lengkuas, kunyit, kencur, jahe. Supaya mudah apabila dibutuhkan untuk obat. Itu terjemahan daripada kedua atau bait kedua. Lajengkeun masih maca pupuh anu judulna kebon binatang. Rupa-rupa sato nu tara diingu, dikerem di kandang, dikunci bari dirante, dipiara di jero kebon binatang. Artinya macam-macam binatang yang tidak dipelihara, dikurung di dalam kandang, dikunci dengan menggunakan rantai, dipelihara di dalam kebun binatang. Itu terjemahan bait ke-1 atau pada ke-1. Urang lajengkeun pada anu ka-2 tanapi bait anu ka-2. Uncal, gajah, monyet, singa, macan, tutul, oray, jeung buaya, onta, maung, sarta banteng. Keur nambahan pangaweruh nu daratang. Artinya rusa, gajah, kera, singa, macan, tutul, ular dan buaya, unta, harimau, serta dan banteng. Untuk menambah pengetahuan bagi yang datang ke kebun binatang. Itulah maca pupuh anu judulna kebon binatang. Inilah contoh-contoh tanaman yang termasuk apotek hirup atau apotek hidup. Apa sih apotek hidup itu? Adalah tanaman yang ditanam yang bisa dijadikan untuk obat. Nah, simak ya contoh-contohnya. Ini namanya binahong. Ini namanya cangkudu. Kemudian seureuh atau sirih. Ini namanya lengkuas atau laja. Yang ini kunyit atau koneng. Yang ini kencur atau cikur. Yang ini jahe. Yang ini juga jahe merah. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos, tiasa maham kana pupuh anu tos dibacakeun ku Bu Entin sareng diterjemahkeun sareng maham kana isina. Tah kanggo tugas dinten ayeuna hidup ngerjakeun dina buku paket nyaeta ngalengkepan kalimah anu aya dina kaca 5 sareng kaca 6. Jadi untuk tugas hari ini melengkapi kalimat yang ada di halaman 5 dan 6. Jangan lupa tugasnya dipoto kemudian dikirim ke GCR. Itulah materi anu didugikeun dinten ayeuna, yaitu materi pupuh pucung anu temana mikanyaah sasatoan sareng tutuwuhan.
menyayangi hewan dan tumbuhan. Adapun ada beberapa pembiasaan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyayangi hewan, misalnya memberi makan ayam, memberi makan kucing, memberi makan burung. Kalau menyayangi tumbuhan, misalnya menyiram bunga di depan rumah di pagi hari atau menyiram pohon-pohon di depan rumah pada sore hari. Itulah penerapan dari menyayangi hewan dan tumbuhan. Nah, untuk tugasnya lihat dalam video ini. Nah, jangan lupa idep, selalu rajin sholatnya, rajin tadarusnya, rajin berdoa. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang.